Kang, engke pang nukeurkeun nya. Nukeurkeun naon? Iya Kang, baju pang nukeurkeun ka toko nya. Emang kunaon gitu? Dede teuing Kang gombrang kuduna kurang Baju nu mana nya? nu kamari Kang anu dipake jalan-jalan jeung Akang kan. Apa teh? Atuh teh geus teu pake meureun nya. Mah nya ditukeurkeun atuh. Bisa Kang, pencek tokona ge aya waktu 2 poe. Heueuh, masih aya waktu naon? Aya batas 2 poe ge. Mah nya dipake atuh. Nya maksudnya lamun cobaan hungkul mah teu masalah. Aya dipake jalan-jalan mah atuh. Sukarna ya wae ieu mah. Moalna naon Kang geus bersih, geus diseuseuh ku Abi kamari. Muah, era pake susu tukeurkeun. Sang erakeun ieu mah. Nah, make ngerahakeun kuduna atos tokona geus dipangiseuhkeun ku Abi, dibersih Kang.